lain mereka nu keur jelema nu keur puasa ti beurang ieu mah mere tapi ari maksudna mah di dieu mah nomor ka 3 jalma nu dirindukeun atau diarep-arep ku surgana Allah Subhanahu wa taala teh jalma nu sok mere kadaharan kanu lapar tah pas buka puasa lain maksudna ti beurang bisi lapar ya kadarieu nyimpang wah eta mah eta naon tah ulah eta mah karunya cenah lapareun pan puguh oge puasa lain ge puasa atuh teu lapar mah tah lamun ayeuna buka puasa atawa mere ngabatalan we ka jalma anu puasa pas magrib teh tah ieu mere rujak ngabatalan upama teh mah keur di perjalanan dibere we tah mangka ganjaran anu puasa eta urang ge kabagean ganjaran puasa jalma eta teu leungit bisi anu diberena di leungit ganjaran teu kitu dina agama mah ngan ieu jalma anu merena oge bakal dibere ganjaran puasa Allah Subhanahu wa taala. Ulan nyana kuserangan ari asalkan urang nari ridho lain terbuka teu puasa kitu sok aya baheula puasa nyangkut puasa eta mah keur lamun diberean ku urang atawa dituduhan atau urang nyaho upama teh mah urang punten apal urang teh urang keur ngawarung punten nya nyaho eta jalma teh wayah kieu barang beuli kadaharan lah bangunan teh ieu nyaneut wayah kieu ku urang we diberean tah eta teh wayahna ngamodalan kana neraka kitu tutupan tutup warung kecuali jang budak mah lamun teu nyaho mah ari teu nyaho sugan teh lain jang manehna wah sumawona ditampung mah sumawona nu pikeun ditampung mah di ditu di warung urang tuh bisa arek jarajan mah tiburan Allahu akbar eta ngajakan barengan teh ya beunanya tuluy waso imina fi syahri ramadhana nomor kaopat anu di arep-arep ku surgana Allah Subhanahu wa taala teh jalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan jalma anu nomor kaopat anu diarep-arep ku surga Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta jalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan mentak man soma ramadhana gitu imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzanbihi sing sajalma anu puasa dina bulan Ramadan imanan bari iman tasdikon bisawabihi gitu ngayakinkeun ngabenerkeun kana ganjaran puasa imanan percaya ieu puasa teh kawajiban ti Gusti Allah anu didugikeun ku Kangjeng Rasul beh dituna kabeh dieuna didugikeun ku para ulama kedawuh Allah syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an anda aya deui ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkeun ka aranjeun kabeh nyaeta ngalaksanakeun puasa mangkana lamun jalma ngalaksanakeun puasa imanan bari iman percaya
ngabenerkeun kana ganjaran puasa, ngabenerkeun kana eta wajibna puasa, ngayakinkeun wahtisaban bari ngalaksanakeun teh ihtisab ikhlas eta nonta gupiro lahu mata qaddama min danbihi mangka bakal dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dosa anu geus kaliwat, dosa anu geus kaliwat anu dipigawe ku eta jalma lamun we ngalaksanakeun puasa sabulan teh mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngahampura kana dosa eta jalma anu geus kaliwat. Jalma ayeuna naon tah udah karasa ku urang dosa urang nu sakitu ngagugunungna jalma ngalaksanakeun puasa tua jalma anu naon tah saur Kangjeng Rasul man pariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan niron jalma anu bunga nyang hareupan bulan puasa mangka haram jasadna eta jalma diduruk ku seuneu haram kana narakana ge entong kulitna bukna we salamar diharamkeun ku Gusti Allah jalma anu bunga nyang hareupan bulan naon teh sakitu teh karek bungahna komo lamun puasana bunga ngan bunga nyata bunga bunga cara baheula mah nyang hareupan puasa bungahna kumaha dina bulan puasa teh nu sakitu ganjaran ditikal-tikal ku Gusti Allah magfirah Allah Subhanahu wa taala ditampolokeun dina bulan puasa rahmat Allah Subhanahu wa taala tuluy dikocorkeun dina bulan puasa teh tah bungahna mah eta pangampura Allah gede rahmat Allah dilungsurkeun piraku urang teu bunga arek dihampura ku Gusti Allah ngan nyeta syaratna kudu naon tah ngalaksanakeun puasa jeung tadi teh raksa puasa urang ulah nepikeun ulang naon tah migawe kana perkara anu mentak ngabatalkeun kana ganjaran puasa tadi anu mentak batalkeun kana ganjaran puasa nomor kahiji bohong teh ngawadul tuluy gibah ngomongkeun batur tuluy namimah ngadu tuluy sumpah anu bohong baat nomor kalimana nu mentak ngabatalkeun kana puasa teh nyaeta naon tah ningali bari make syahwat eta pamudah-mudahannya urang sadayana diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tiasa ngalaksanakeun ibadah mangrukakeun bulan ibadah puasa oge tong hilap wongina di tamal atau napi disusul ku ngalaksanakeun tarawih itu nu kuat nu teu kuat mah entong gaduh murang kali entong kenae gitu ari kira-kira eta mah da ganjaran tarawih mah boga gitu ku ayeuna ngurusan nu janten murang kali oge gitu nya ta sakali-kali deui mudah-mudahan orang tiasa ngaraksa kana eta naon tah kagiatan atau napi ibadah dina bulan puasa tuh wengina memeh saur teh tahajud heula gitu tahajudna bulan biasa mah tara tahajud teh cia atuh bulan puasa masukan gitu tahajud heula ayeuna mau ditamal kunaon tah maca Quran moal kaburu ibu-ibu mah da masak tahajud mah kaburu pangintennya kitu anu kasanggakeun mudah-mudahan ageng manfaatna khusus kang Yasin Amri umum kang ibu sadayana